Hey, tak punya abdi. Tak punya abdi, pasihkeun ka abdi. Ter punya abdi. Punya abdi, pasihkeun ka abdi. Hey, pasihkeun ka abdi. Hah. Tuhoa. Keren. Uhoa, cang pisan. Stefie, ulah ulin di dieu bahaya. Abdi teu ningali aya bahaya. Sigana aya batur di dinya. Oke. Gelang abdi leungit di dieu. Naon, hey, Maria, ningali putri duyung di dieu. Iyan, moal aya putri duyung di kolam urang. Abdi terang, hayu ulin di lelep atawa ngambang, terus buang cocoan ka kolam. Tore. Kapanggih. Moal aya nanaon lamun abdi ulin sakedeung di dieu. Stay, anjeun di mana? Stay, anjeun teu meunang di dieu hayu indit. Ayolah, urang ulin. Oh, wow, ieu bisa nuku abdi diperlukeun. Naon, bowling di style, oke. Ieu bakal kapak. Halo, biasa ngusapan tonggong abdi, mangga. Stay, keluar, mangga. Teu, abdi hayang cicing jeung babaturan jeung manusa. Muhun, cicing wadi dieu. Hayu urang tingali barang mana nu tilelep jeung mana nu ngambang. Pesawat anjeun, ngambang. Hayu parios toiletna. Ngambang. Kumaha ieu truk? Oh, henteu, ieu bahaya pisan, abdi kudu nulungan dahsyat. Oh, abdi terang, abdi kudu nyekel putri duyung. Tuluy ngabuktikeun ka sadayana. Hayu atuh, putri duyung letik, abdi bakal nyekel anjeun. Oh, ayolah. Taau, maran narak nipu abdi. Tapi ayeuna abdi nu bakal nipu. Abdi boga rencana, abdi rek nyekel anjeun putri duyung letik. Naon, ieu panjara, kaluarkeun abdi. Aha, leres pisan, putri duyung beneran. Kaluarkeun abdi. Abdi mah ngan hayang babaturan jeung anjeun. Abdi leres, Maria Ale Kadir. Abdi nyekel putri duyung beneran. Abdi leres, abdi leres. Aya nu tulungan abdi, tulung
Segera, kuring kudu nulungan manehna keluar. Hente, imah kuring ruksak. Tulung abdi. Aya nu nulungan tulung abdi. Kuring kudu nyalametkeun stay. Antosan, tanaon. Ceuk kuring okta stay. Hampura, dasha, tulungan kuring keluar. Kuring keur nyobaan. Aha, Kuring kajebak oh. ayeuna kuring boga 2 putri duyung. Eureun, kuring ngan hayang jadi sobat anjeun. Anjeun hayang babaturan. Oke, hayu urang babaturan. Abdi bas. Hore, hatur nuhun geus ngalepaskeun abdi, hayu urang ngojay babarengan. Salawasna sing bager ka batur. Polisi cai ka juser. Panas pisan, abdi kudu niiskeun awak. Ahoy, sobat, hahaha. Hayu tingali. Heh, peti harta tak sampurna, haha. Aduh, bajak laut, tulungan abdi. Abdi butuh tak harta. Bahaya, aya bajak laut di cai. Ayah bajak laut di cai. Ulah gerak, polisi cai datang. Polisi cai, tulung. Maneh geus dikurung. Bajak laut moal kungsil. Turun ayunakeun, ulah ngalanggar hukum. Hayu urang tangkep bajak laut ku jaring. Urun, Heh, sobat, ieu cokot. well done. Keluar tina cai, nu nyusup. Lepaskan abdi. Ayeuna maneh ditahan. Hente. Punten, lepaskan abdi. Hatur nuhun kana bantosanana, Pak Polisi cai. Abdi hapunten pisan. Pak, punten lepaskan abdi. Hiu. Polisi cai, tulung. Bahaya, aya hiu di cai. Ayah naon, Culung. Hayu. polisi cai keur datang. Ieu cokot, Hatur nuhun, Pak. sami-sami. Waktuna nangkep hiu. Kapanggih ku abdi, ayeuna maneh ditahan. Asyik pisan. Perhatikan, ayah bahaya di cai.
tulung. Aduh, Polisi Cai, tulung. Ban Abdi bocor, tulungan Abdi. sing tenang, polisi cai keur datang nulungan. Pak alatna pikeun ngalereskeun motor maneh. Ranks, ayeuna Abdi butuh lakban. Hatur nuhun, Pak. Bosen. Wah, hayu urang indit. Ayah liang di imah kuring, tulung. Imah kuring ruksak, ayah liangna. Hatur nuhun, Pak Polisi. Sami-sami. Sigana Putri Duyung nu ngalakukeunana. Putri Duyung, enya ieu Putri Duyung beneran kadieu kacangkem ku kuring kadieu anjeun ditahan anjeun bakal diasupkeun ka panjara. Neng. Ulah sakali-kali ngalanggar aturan kalakuan di Cai. Naon? Hore. Urunkeun para penjahat. Pink. Hidung. Hayu urang man tantangan Pekamesh. Oke, hayu urang man. Kuring heula. Wah, boneka duyungna lucu pisan. Tingali manehna, mani siga kuring pisan. Duyung mah kudu aya di Cai. Tingali manehna ayeuna. Ayeuna mah leuwih geulis deui. Gelis pisan duyungna. Wednesday tingali. Abdi tepati resep warna ungu. Pitana lain gaya Abdi. Manehna kudu diromba penampilana. Abdi boga gaya sorangan. Ieu mah jauh leuwih alus, tapi kurang hiji deui detail. Ayeuna Abdi resep. Ayeuna giliran kuring. Ngahias mobil. Beureum, henteu. Ieu og kudu diuk rade. Hideung mata karasa resep pisan.
halus. Ayeuna, sialna cocok pisan keur kuring. Warna cangna can cukup. Leles pisan. Abdi resep pisan kana pink. Jeung hiji sentuhan leutik deui. Hayu tingali salajeng nanaon. Oh, tantangan seni biruang. Hayu pilih warna. Pink jeung beureuh. Ungu jeung bodas. Hayu urang mimitian. Pink mah moal kungsi kaleuwih. Hayu urang nyieun karya seni. Gelis pisan. Ayeuna hayu urang jadikeun leuwih gaya duyung. Tingali gelis pisan. Kuring bakal nunjukeun gelis nu kumaha keur kuring. Kuring milih hideung. Terus bodas jeung biru. Ieu pisan nu kuring butuhkeun. Ayeuna waktuna nu keren-keren. Nah, ieu mah gelis keur kuring. Jeung hiji sentuhan elegan deui. Naon nu bisa leuwih alus tibatan hideung? Ngan hideung. Waktuna tantangan salajengna. Kuring penasaran ieu naonnya. Mugia teu aya nu warna pink nyumput di jerona. Lalakina leutik hideung nu lucu. Nu ieu leuwih ged jeung leuwih pikasieun, jadi kuring leuwih resep. Kuring resep pisan kana tas. Jeung nu panungtung. Nu ieu mah jauh leuwih pikasieun. Kuring resep kasakabna. Tanu pang favoritna keur kuring. Hayu urang tingali naon eusina. Ieu warna karesep kuring, pink. Nu salajengna, kuring bungah pisan. Ieu boneka. Kuring geus lila ngimpi boga ieu. Lucu pisan. Kuring resep kana warna neon. Jeung nu panungtung. Kuring resep unicorn. Lucu pisannya. Tantangan-tantangan ieu keren pisan. Numutkeun anjeun kumaha. Meureun urang jogwa.